Aing boga masyarakat genep pos kieu. Mata setruk. Ieu alhamdulillah nang bansos euy teu ayeuna mah. Kamarana masyarakat teh ucang nyokot bansos teu baru tuhun gitu. Assalamualaikum teh. Salam. Ah, ya ini. Menak bansos biasa. Syarat-syaratna tinggal heula. Ya, komplit. Fotokopi KTP, kakak, ya, bet. Bejaan baturnya. Siap. Turun teh. Ya, bejaan batur. Siap. Saya teh aing saat wae lah. Ampun. Lam, mesti mana mana? Namanya teh nyaho. Namanya? Bansos. Oh, ayah bansos? Heeh di RT. Oh, iya. Itu dicokot teh. Siap, Infona. Oke. Siap. Alhamdulillah, tahun aya nama ya menang bansos, menang cokot si RT. Deui teh si Amon ya. Bansosnya ka mana teh cenah nyokot. Assalamualaikum teh. Salam. Cak, Alhamdulillah. nyokot iya bansos nih. Oh, Kuring ka karek nyaho. Eta na mana? Naonna? Syarat-syaratna Aduh, aing teh. Kudu ngabejaan emang naon hukum fotokopi KTP jeung kakak. Oh, ka dia eta umur sakitu. sakitu. Oh, cokot heula cokot. Nyamus atuh. Nyokot dalam persyaratanana. Oh, cokot. Fotokopi, Jeung kakak. fotokopi KTP, Oh, jeung kakak. jeung kakak. Oh, Tuh, siap. burukeun yuk. Aing sok rupa-rupa wae si RT mah euy. Fotokopi jeung kakak. Untung aya keneh tadi urut isuk euy. Sing urang foto heula. Tah, emang saya hari ini nggak lanjut wing. Fotokopi geus meunang. Nama karin yang lanjut. Nanti gimana? Nah, nih, minum ulas gedang ya. Ayo. Ayo, minum ulas. Minum teh. Salam, kumaha? Ah, ayo nama geus komplit. Oh. Tah ieu fotokopina. Tah ieu KTP-na. Tah ieu kakak urang. Lanceuk urang. Aing boga masyarakat genep pos kieu. Mata setruk. Ieu nu kieu ieu. Fotokopi KTP, ieu teh di fotokopi. Ieu kakak, kadu lain lancur di bawa. Aduh, Terus kumaha ieu? balik deui nyokot obeng. Kenal obeng? Buka otak maneh. Aing ini boy, ini. Buset dah. Ini. Eureun aing jadi RT na ge ah. Buset dah. Anjay.